Uh, capek-capek aing ngusep kawalungan anjing teu menang hiji-hiji acan. Vlog. Mumpung wadoyo. Dan nyebor naga engke sok burit. Di dieu ieu mah. Ember geus aya. Alah. Kudu kuat ieu mah. Upana euy. Kunaon nya upana aduh. Jangan heula ieu. Cacing hem. Ini hese pisan atuh goblok teh. Bang, mental lauk. Heug. Aduh, udah cacing hem nage imet. Kayak ieu mah menta jang gorengan bang, moal dijual ieu. Heeh. Ya, siap. Anjing gede ieu mah. Alhamdulillah jangan jadi euy. Anjing. Mantap ieu mah. Aya beuleumeun, aya gorengan. Keur di imah dengan kejo teh. Udah ai budak soleh make ya aya we milikna teh ieu malin nyolong ieu mah menta dia udah geus upak heug keunda kubang doena ge heug aing cacing mun hese-hese teuing sia ceuk aing ngajedognya. Bahaya ini, bahaya. Asya kenaon nih? Iya bang tuh, ngusep manuk bang. Asya naonan kan ngusep nu balong aing. Ente bang tuh panjijirna ke kadi tuh. Aing eta lauk bang. Teuing atuh ieu mau ting saha bang? Sangat ting saha sia kehan. Wawanianan sia. Lepaskeun deui moal. Heueuh bang. Lepaskeun deui. Heueuh. Sok lepaskeun deui na sia naonan. Heueuh kana tuh bang. Sia kan anak lauk diusupan kan. Pan Aduh. pan aing tadi tetes ngusep bang di walungan. Sia.
teu meunang. Nah tuh mentong aduh aing Heeh, gatuh urang ek dilepaskeun ya. lepaskeun oding. Heeh, engke dilepaskeun Bang. Lanjut atuh kunyuk. Aduh, si babal kitu we meureun aing teh diuseupannya. Picung meureun we sia sororing awas ku aing ke kunyuk. Siapa gawe naon dia cungur? Cuma di mana-mana. Ai kadeuleuna keur naon aing di dieu? Moal jauh cungur. Maneh mah keur markiran. Waduh, panas. Ih. Duh, geus kitu banget we. Sia nyebutkeun ka aing keur markiran goblok. Teh sia teu apal. Aing ieu masa depan geus cerah. Teu apal ieu nu saha ieu? Hanteu lah. Calon mitoha aing ieu. Hah? Calon mitoha aing. Nu bener sia teh cungur. Nah sia teu apal. Gimana? Sari-sari teu percaya aing mah cungur. Nah, teu percaya ka aing. Naon buktina sia teh cungur? Nah aing kudu make kopiah heula goblok. Ame sia percaya. Nya minimalna kedah buktos sanes waos cungur. Iya. Meni sok teu percayaan pisan ka aing teh. Ya jelas lah cungur aing mah teu percaya nempo bebengetan mana mah. Aing mah hayang buktos sanes waos cek aing cungur. Sok buktikeun ka aing. Tuh, Jung tinggal ka jero. Terus Bukti mah. Heuh, Jung, maneh hayang pesenan naon ge, Jung? Tinggal mesen. bener sia cungur. Atuh bener kunaon aing? Siap. Sok bro, ek mare senaon? Loba piliheunna tah. Sok tinggal pilihan. Ding. Yang bandrek ding. Yang bandrek. Bandrek kungkul. Heuh ding lah bandrek unggul. Manek naon? Sarua be. Sarua cenah ding. Ah, bandrek tilu. Sok atusan. Oi. Mana ding? Jelas lah. Calon itu, calon mitoha. Ini calon mitoha maneh. Sok bisa hayang dahar sok pesan-pesan we. Gampang ding. Bisa di lain waktu aing. Ngomong. Calon maneh nu mana ding? Tuh, gitu tuh. Nu bener sia ding. Terus ini. Kalau lagi ganggu gitu. Itu ding. Ya jelas lah. Da aing milih matara aya nu gagal atuh. Iya ding, teu gagal maneh milih mah. Anu jadi masalah nama itu milih sia nu gagal mah ding. Geus sok atuh nya. Urang ge hari pulang. Ya aya tamu sih. Sok we sing bareak. Ding. Santai. Siap. Nuhun ding. Teh. Teh, cali gelas kada budak di dieu. Oh mangga. Teh. Nah, kenal Oding di mana teh? Oh Oding, kenal ti rerencangan. Oh. Teteh tos lami caketna sareng Oding. Caket kumaha nya? Ya, caket kitu teh. Kieu menjalin gitu. Menjalin naon? Ya menjalin hubungan yang spesial aham gitu teh. Maksudna kumaha? Maksudna teh kan saur Oding teh ieu calon minantuna di dieu. Teteh pointen calon Oding teh. Isanes, abi mah anu gaduh ieu kedai Cempaka Jaya. Dewa mah tos gaduh caroge. Hah? Nula ras teh. Si cungur naon deui wae ieu. Tuh. Ai mana Oding teh? Aya naon ieu mun asal ieu? Oh. Iya. Mame teh calon Oding. Ieu mah istri abdi. Aduh.
si Cungur ngawaduk dewe ka aing. Ya, iya mah istri abdi, Mang Oding mah di dia teh malkiran. Oh gitu Ya, ada seorang odingna teh calona oding. lain dia mah istri abdi anu gede, anu gaduh gede Cempaka Jaya. Oh mana teh leres gitu ieu teh anu calon mitahna oding. Sanes Mang Oding mah malkiran di Payun. Oh markira atuh nuhun abi we. Kayak lah Pak Dunungan wae, iya bayar heula. Sabar ali Tilunya 30. nuhun teh punten teh. Oding sia Cungur Nah aya naon? aya naon sia teh Cungur Teu aya naon? cek sia dinu calon mitra sia Cungur Can mah, ieu mah ieu. atan punyuk sia itu mah geus gablek salaki sia teh nu bogana teh nu boga kedai Cempaka Jaya ieu maneh Pan can mang acan Pan itu budakna can gede mah. kunyuk sia sugan aing nu eta pancek maneh nu eta sia teh Pan eta maksud aing eta teh indungna. ih si Cungur geus ngawaduk dewe ka aing Pan sia aing ngan saukur gawe di dieu mah. atuh sia lain ngomong teh mimiti sia teh Cungur Pan eta mah jamu ke masa depan. masa depan kunyuk sia Cungur gantian duit aing 30.000 balik. Saha nu ngopina ge aing henteu. kapan sia genan milu ngopi sia teh Cungur sok kadieun Atuh hiji mah pirage hiji ah. aing moal percaya diri ka maneh aing mah Cungur lah bulu aing rugi wae jeung sia mah apes wae hirup aing Kalau ngadalak-dak gitu geuninganan.